Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten nyuguhkeun informasi Kis Sunda keur balarea. Diserengan ku simkuring pun Muhammad Akbar Ramadan. Simkuring beres nyarengan pamirsa salami 3 menit kapayun dina acara ujian praktek bahasa Sunda edisi Salasa kaping 23 Februari 2021. Di dieu simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna ngabuburit jeung dinosaurus. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi panjujugan balarea kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun, kitu pisan wahana dino show di Jimol di Bekasi. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dino show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus satu purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonanana daria pisan sajabat ti lantaran wangun dinosaurusna meh salaimbang jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hokeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku laju dinosaurus teh resep kacida pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sastra film. Antarana bisa seri, bisa baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngajak lalajo bari sakalian ngabuburit mun taya harungan mah. Eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Sakitu bae anu diluhikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya anu kalepatan nu teu sangaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.